Erek mi HP atau nitipkan sesuatu ke bahasa Inggris gampang, tapi mi HP na atau nitip naon heula. Lamun hayang pangmelikeun sesuatu, misalkan baturan rek ka warung terus orang nitip sesuatu, hayang pangmelikeun sesuatu, bisa ku buy me. Contohnya, could you please buy me cigarettes when you go out? Bisa pangmelikeun rokok teh nitip rokok lamun maneh keluar. Terus atau nu kadua, lamun rek mi HP-keun sesuatu, nitipkeun sesuatu misalnya bisa ku watch atau keep an eye on. Contoh, can you please watch my bike for a while? Bisa mi HP sepeda orang teh sakedeung atau can you please keep an eye on my baby? Mi HP budak teh ieu mah keep an eye teh mi HP-keun atau ngajaga nita ngajaga. Terus nu katilu, lamun dek nitip salam bisa ku send regard or say hello to. Misalnya, please send my regard to your parents. Salam ka orang tua maneh gitu. Jadi ayat tilunya